aja nggak? Paanggan kiwari hiji dinas kena di api kena di lagi. Alhamdulillah ini sahabat ya, rombongan pengantin sudah tiba di lokasi ini ya. Oke sahabat, kita ikuti ya acaranya. Ini rombongan pengantin dari Sinangsi ini sahabat ya. Beginilah suasana pernikahan di pedesaan Subang ya ini sahabat. Luar biasa, masih asri. Alhamdulillah ya, rombongan pengantin sudah sampai dengan selamat ini sahabat di suasana perkampungan Cibarengkong ini sahabat ya, Desa Wanasari, Kecamatan Cipunegara, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia. Ini rombongan pengantin dari Sinangsi ini sahabat, lagi diberesin dulu parkirnya. Aja nggak? Teras Majang ya. Awatos ibu. Ini dengan tesan di payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya diaturkan di belakang. Alhamdulillah tah mangga ibu katinggal ka uninga kurang sadayana ieu mawar bodas anu aya di patamanan kersana Bapak Iyong cek anu setiap hari panginten kaimpleng di mana berang taradaik ngawadang di mana peuting taradaik sare eta panginten kajadikeun naon buah pikir jeung angan-angan di mana Sopian dina waktuna hayang geura-geura datang hayang ngadahup ngalaki rapi rumah tangga sareng si Neng Febi panginten Neng Tevi Febrianti dina waktos ieu tos kasumpingan tamu rombongan Sopian biasana ka dieu teh nyalira nya Neng ayeuna mah duka tuludeungeun duka sieuneuh dianteur ku wargi-wargina di gendeng kureng-renganana dihapit wargi sadaya-sadayana sepuhna malah akina ge nganturkeun ka dieu tah dina waktos ieu teh Sopian tadi tos serius ngawakilan ka sesepuh hoyong didahupkeun hoyong nikah ka Neng dina waktos ieu nah Sopian teh bade ditampi moal nih. Ditampi. Aku bingung. Ditampi nih. Ditampi. Alhamdulillah. Long ya. Tas ada betong tungkul bae geus babacanan geus cenah. Alhamdulillah panginten ibu sadayana ditampi keprok atuh Bu. Mudah-mudahan nu keprok sing loba duit sakali deui meh loba duit. Alhamdulillah mangga Neng ambil posisi kanggo langsung benten di ieu waktos. Alhamdulillah kakuping ku sadayana Sopian ditampi permaksadanana insyaallah panginten batu turun ke naik kalapa tonggohunana Sopian turun Neng Tepi daik sarua pada bogohunana nya teka mana wuluhna urang antosan pangulu kanggo di akad nikahan dina waktos ieu. Hatur nuhun sakitu anu kahatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, sorot. Mangga ku calon pengantin banget ibu ku ibu. Ibu calon pengantin banget. Mohon ditampi ku ibu di calon pengantin istri. Lusa desna mangga dibapakeun Mbak.
aja sini Bu. Lihat aja sini Bu. Sini. Bu lagi liatin lagi. Oke, tujuh, 1, 2, 3. Tahan. Ya itu boleh diterima Bu, langsung salaman. Nah, itu. Baik, Bu. Nu pangantenan bungangan geus diistrengan baheula kura papajangan ayeuna resmi geus dirapangan nu pangantenan cacap laksana Anjeun duaan dipayuneun ibu Rama tutup kalawan geget pamenteuk marantena sawang ku hidep ka alam katumpang anu jauh narawangan pek patepungkeun paneuteuk anjeun jeung paneuteuk indung bapa bayangkeun ku hidup yen dina satetes getih anu ngalengkere sahegak napas anu ngadami dina angen pek rarasakeun ku hidup ratugna jantung renghatna ranjungna rarasaan tamperkeun dina sirah sesep kaliwatan napas lalaunan singrep alon-alon kalayan rasakeun yen hidup teh keur nyesep kanyaah jeung kahemana indung sareng bapa indung mangga nyuun kana lahonan ibu sampai hidup duaan barang penta kado jarungin pek aturanan heula tawis rasa tumarima galangkungan basa ka anjeuna kalayan dimimitian ku kretek namana uningakeun kana janten indung kieu mama dina daget kieu kalayaan syariat disakseni ku kadang wargi anu hadir di dieu hakikatna ku Allah langkung teu payuna abdi sejak ngaturkeun ribu nuhun laksa ketika tinggalan kana kasihan anu parantos dipaparenkeun ka abdi pun mah bapa teh mindeng baringong ditambah bangluh kasusah dalika teu bisa nyumpona kahayang anu janten anak bapak rajin ngalamun mikiran turuna rekahan kumaha carana sangkang gahaya nu jadi anak bisa kacumponan sapurantina lamun indung disebutna tunggul rahayu sedangkan bapak disebutna tangkal darajat kanyaah indung jeung kanyaah bapak tan sadami
Hasan The Kasep Gelis Gelis anak mama salaresti yang kesedih mama dina denget ieu lain sabab kapusing inung kana jandan anak. Lihat sini, 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Masih lagi sekali lagi 1, 2, 3. Bapak Dumareda wakca balaka kahidep duaan. Tunjukin ke sini dulu ya. Lihatin ke sini. Langsungin. Kok balik ya udah. Kenapa sana gitu. Oke, lihatin nih. 1, 2, 3. Maaf, ada tisu belakang. Itu Mariam. Nah gitu. Oke, lihat sini lagi teh. Oke. Nanti hitungan 3 tarik bareng-bareng ya sambil saling lihat. Oke. Siap, saling lihat dulu dong. Saling lihat dulu 1. Sok banjing lah BTW. 3. Cepet pageuh. Ah, saha lu pageuh na? Angkat. Hidup. Hidup. Raka geuningan. Pangageungna sia. Oh, milik rezekina tuh disalakinya. Aya tuh teh mah. Anu tinggal gembol ah. Kantong. Besi rek. Iya sekalian. Mang. Kan kakak kan jauh tinggi. Atau nah. Mau tos tabu 11 nih jadi pomang istri mulai. Acara saweran ya. Mau siap-siap Lanjut ke acara saweran ke sahabat. saya Sekarang lanjut acara saweran tradisi adat Sunda ini sahabat. kena di api, kena di layangan. Lepas dia lagi, lepas ngarawas ke lampang bingung, berkitang air. Bismillahirrahmanirrahim. Pangraksa sadaya alam Allahu Rabbal Alamin.